Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang ibadahnya beliau sudah ikhlas, maka tidak ada bedanya apa saja yang diberikan oleh Allah, baik itu susah maupun itu bukan. Jadi tidak mengurangi, ibadahnya tetap kurang. Khaira illallah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah, masya Allah, maka min ni'matin minallah, masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjud biwujudi sayyidul wujud wa khairul maulud Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa karimuhu alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. فيا أيها الحاضرون ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dulur-dulur sadayana anu sami-sami rawuh beperantos calik di majelis anu insyaallah diberiakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, anu ku primados kalintang di pihormatna oge anu kalintang disuhunkeun doana. Pribados yakin optimis sadayana hadir di dieu ikhlas sumbingna oge insyaallah ibadah di mereka ikhlas bisa tembus ke 7 lapis langit sehingga bisa ngetrok pintu lauh mahfud. Luyu sareng doan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku ciptakan, tidak aku perintahkan untuk beribadah kecuali ibadah yang sampai kepada Allah, ibadah yang bisa menembus langit 7 lapis langit, ibadah yang bisa mengetrok pintunya lauh mahfud adalah orang yang beribadah dengan diiringi hati yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Jadi sumping nakaya tempatmu ikhlas, tidak ada pengharapan apa-apa kecuali ingin mendapatkan ridho dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ikhlas mah ibu dulur bapak sadayana moal sieun ku hujan ini sok sanajan ieu radana moal sieun ku hujan, moal sieun ku angin, bahkan moal sieun ku malaikat ajrul oge. Sabab orang ikhlas itu beribadahnya sudah betul-betul tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Jadi hirup model kumahawai dibere susah, dibere bunga teu aya beda. Ayo urang mah aya beda, dibere peuting pake hees, dibere beurang pake hees. Eta ge sami eueuh bedana ngan hees sungkul. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang ibadahnya beliau sudah ikhlas, maka tidak ada bedanya apa saja yang diberikan oleh Allah, baik itu susah maupun itu bukan. Jadi tidak mengurangi, ibadahnya tetap kurang, gitu. Jadi itu aya beda ibadah ti dulur sadaya ini orang ikhlas,
Itunya tatkala urang ayeuna boga duit kadang-kadang urang ibadah teh sok getol nyalira. Maghrib jam 6 jam 4 geus ka mana? Karena aya naon? Giliran teu boga duit dagang eueuh nu meuli maghrib jam 6 datang ke masjid jam 7. Beda teh eta. Beda teh. Beda. Bolehlah kita punya perbedaan, tapi kalau dalam segi ibadah itu harus tepat waktu. Karena Allah ngadau inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Khususnya itu monster barometer ibadah itu adalah sholat, ya. Itu sholat itu harus tepat waktunya. Kudu tepat naon? Waktu. Dohor jam 12 najan getol lamun salat jam 11 moal jadi salat dohor, angger jadi salat duha kaburangan. Terus ayeuna urang getol ieu salat betul maneh mah salat teh salat asar maneh mah jam 2 angger we teu jadi asar. Eta mah salat ba'diyah dohor. Terus jadi yang betul itu adalah sesuatu indah pada eta ge apal ini. Indah pada jadi itu kudu hariwang. Tidak, ibu ke budak abdi cenah can kawin-kawin geus umur saha ada cenah nepi ka waktuna we. Beres? Beres teh. Ya abdi ngadoa unggal puting can karasa can tepi oke kana waktuna mentak ngaji oge can nepi ka waktuna tong bali. Beres? Ieu mah can nepi ka waktuna geus naon? Ya didongengkeun. Ya dina ngaji teh aya 2 malaikat nu sok gerukan dosa. Dina pangajian teh aya nu sok gerukan dosa, disebut malaikat kiramul katibin. Ya malaikat teh tadi teh memeh maghrib teh geus di dieu yo. Macung malaikat teh. Nu saurang abdi tukang gerukan dosa saha wae nu diuk di majelis ta'lim sarajan mau dosa sagede laut ku kamir. Itu janji malaikat lah ibu bahasanya. Anu ngajina diuk untuk meragi ngirik dan urutan budak dan budak kok ngutang ngirik naon entep keun ieu masuk tuturiti gitu nya gitu. Dikeruk tah dosa urang teh di mana dina ngaji sehingga satu riwayat terangkeun eta bakating kuloba-lobana satu majlis mereka kiramul katibin ngeruk dosa teh nepikeun ka aya 2 kontainer tah dosa bayangkeun dibawa ieu usaha kumaha naroskeun ka Gusti ieu dosa ramanakeun. Alungkeun we cenah ka laut. Pas rek dialungkeun ka laut eta lauk demo di jero laut kabeh. Cekak ka luhur kabeh. Cek lauk ieu mah nya. Cek lauk kami cenah bener makhluk Gusti ukur dibere ngapan ngungkul teu dibere akal teu sudi najis aing kudu ngadahar dosa jelema kitu. Cek saha? Tah tinggali Gusti cenah ge makhluk di jero laut teh arembungeun ngadahar kana dosa jelema anu tadi hadir di majelis ta'lim kamanakeun atuh piceun ka gunung nu di dinya tempat juri genderuwo tetek bengek kagorengan air pasang dipiceun ka dinya eta kabeh juri ngomong ya cek eta juri mung aing oge setan bung padahal jelema jeung dosa teh gara-gara aing cek setan tapi aing bung ngadahar dosa jelema mah kitu. Saha eta nu bung? Setan yang juri kita. Juri jeung saha? Dibere dahar nanti dosa mah bung. Bingung eta setan beuh ka mana ieu miceuna. Da berat beureum malaikat oge mau naon? Jadi kamana kena tuh bikin weh kanu ngaji balik panggelana can beres tah. Mentak nu balik panggelana berarti mawa dosa nu diuk di mana? Wilu jamai. Tuh. Dongeng siga ngeri tapi nyata loh ibu sadene. Lah, ieu urang teh kitu nya disebutna urang teh perbedaan jelema anu ikhlas mah. Ya dibere peuting kitu, dibere beurang kitu, dibere duit kitu, teu boga duit kitu. Ai urang mah sok tinggal gaya wae, punten. Ieu gaya nu boga duit leungeunna di mana cing? Tah tinggal ieu. Leres di dieu tah tulak cantik.
lamun teu boga duit eta leungeunna di mana? Nah gato. Leresnya. Leres teh. Tingali. Ieu sararea ge di dieu ya apaleun Gusti teh apaleun. Aya nu hadir ka dieu teh hayang kabayar hutang. Anu hadir ka dieu teh hayang dagang payu, anu hadir ka dieu teh hayang pisalakieun, anu hadir ka dieu teh hayang pi pamajikaneun. Aman ini sendiri. Leres teh. Yeuh di majelis makan tun ngamprak leungeun, tinggal ngahadirkeun ku ati dijabah ku Allah Taala. Mantap lamun keur ngadoa teh yeuh dina hate ti kantun omongkeun Gusti abdi kahiji hayang abdi kahiji hayang dihampura dosa, kadua abdi dagang hayang payu, katilu abdi salaki hayang bager, kaopat cenah abdi mah duit hayang loba, kalima cenah salaki teh ulah nyandung deui, kagenep jeung sabangsa jeung sabangsa tulis kurang di imah memeh ka dieu. Geus di dieu buka tah mangga Gusti hayang abdi. Tinggal aminan urang amin gitu kan. Tuh. Jadi ya lamun ngadoa jelema lobaan ieu di dieu teh leuwih ti 30, mungkin aya 100, mungkin leuwih. Tah urang teh kudu jieun kesempatan lamun ngadoa di imah sorangan cadu mungkuk haram dempak. Tidak mungkin kelas urang begitu ngangkat harita kene dijabah kecuali wali saha. Entak pribadi seresep ruang riung teh sababna rumasa doana mintul. Rumasa doana no. Ya, urang mintul-mintul oke bentar. Lamun boga batu nanti nu hargaan nyaeta batu koral. Sakade kieu lamun dijual jadi duit moal. Tapi lamun batu koral sakieu dikumpulkeun jeung nu 2 truk jadi duit moal. Tah kitu. Lamun rumasa urang mintul doa awak bodoh berarti kudu loba no. Gitu dijabah kabeh di dieu teh Gusti lain priwados wungkul sadayana ya bakal diijabah dihampura dosa kabeh menang ilmu kabeh salamet kabeh di akun nabi di akun umat nabi insyaallah kabehan asal urangna jadi mangkat di imah ka dieu teh itu dulur sadayana priwados nganokidan gitu nya tah mudah-mudahan ieu almarhumah dugi ka dinten ayeuna teh parantos 40 dinten. Nya subang teh ditinggalkeun teh geus lama poho. Aduh. Kalah mungkin karasa naon. Nyelekit ka mana. Pantes cek si godeg baru terasa kalau sudah bener. Kamakola sah. Leres kita teh mantan berbaris pesan we ka bapak-bapak omat kudunya ka bojo teh. Kudunya bapak ka bojo teh. Najan geus peot ge angger kuduna. Kudu ditanya. Karasa sia geus eueuh mah kitu pan kolot. Leres teh. Karasa besararea. Ieu pribados tukang kuatan di pasantren pernah teu dahar leuwih ti 20 poe kuat awak teh Pak. Ya. Terus nu ngahina anu ngomongkeun nu kuat awak teh di pasantren teh tukang taradahar mun terus terang teh kuat dikitu dikieu kuat teu tapi eueuh nu sabelah mah ibu saudara masyaallah mentak pribados pineng nyaritakeun ieu pribados teh lamun di barat manuk mah lepas jangjangna sabelah. Ya, lamun manuk lepas jangjangna sabelah bisa hiber moal. Berarti lamun hayang hiber dia kudu kumaha? Berarti tinggal masang naon? Masang jangjang. Oh, aminan atuh. Supaya hiber deui maksudnya mah lain ngomongkeun manuk. Manuk lamun jangjang melepas sabelah dihandap kieu. Ya. Teu bisa naon? Teu bisa hiber. Lamun hayang nyeber pribados ieu 40 wengi di dapur ka imah ka dieu. Di dapur ka imah ka dieu loba nu naroskeun. Haji ka mana wae keur ngarem. Karena teu bisa. Cek babaturan babari atuh Pak Haji cenah yang bisa hiber mah neangan dewe jangjang sabelah. Anakna heula. Oh, anakna heula. Aduh, alhamdulillah.
pribados mah ngomong unggul can putra mamualah tadi pribados kacontohan di mana di simpang dijajarkeun hiji 2 3 4 eta pak kiai ngawinkeun budak sakalina 5 ayo pribados 45 teu aya paling bareng-bareng ngareneng kan pernah lagi dengan hiji ibu mah sering siga bunga nyaritakeun kamari ngaji ya jelema nu caam hate neangan rezeki ge caam neangan itu caam pelabah tungtungna neangan pibajekeun nu caam berseri dan ngaji mah ngaji we enta aya hubungan jeung saha jadi pribados sering ngomong teh dipilihan nu bisi diger doang dah itu presiden alhamdulillah doakan mudah-mudahan di almarhumah pribados yakin almarhumah soleh sebab beliau sudah berhasil mendidik putra hasil ke pribados nyalira nuturkeun talajak mantap dingaranan wal mutabaat inspirasina almarhumah salaras nama dangaran majelis mah al mahabbah ditambahan wal mutabaat gitunya Ari bojo mah ngomong jarang gitunya tapi naon nu diomongkeun ku pribados eta dipigari ya pribados hiji deui salami pribados rumah tangga jeung almarhumah setiap balik Jumat beliau can pernah keluar di rumah mentak begitu ranjeuna nganturkeun poe Salasa terus manggih Jumat pribados dirucut di dia sebab teu aya anu menta sasalaman ka saha Masya Allah jadi nyata pribados jauh almarhumah setiap poe Jumat pasti anjeunna nyarios ka pribados Pak hapunten mama saminggu katungkang bisi aya bahasa bisi aya tindak tanduk mama anu mantak jadi dosa pribados mah nyarios sami-sami mah bahkan pribados rek nganturkeun anjeunna Salasa ieu ijab kabul poe Jumat saksina poe Jumat inget keneh pribados nya poe Jumat anjeunna cali mayun ka pribados teh serius ngalem ka pribados teh apal pribados eta anjeunna rek nganturkeun ngalem ka pribados teh serius sehingga ngalemna teh kieu tingali cenah bapak menikah asre cek panina cek anjeunna ka pribados bari ngusapan poe Jumat Sabtu anjeunna bari ngusapan sehingga terasa terus musafah anjing teh nyarios ka pribados nyuhunkeun di hapunten ti mimiti rumah tangga dugikeun ka ayeuna saha anjeun cek pribados mama teh aya dosa ulah ditagih di akhirat kitu basi bisi mah cenah kurang sampurna ngurus bapak ulah ditagih di akhirat doa mudah-mudahan almarhum sing ditampi iman Islam aku Allah putra-putra pribados mudah-mudahan sing jadi murang kalian soleh biasa ngadoakeun ibuna pribados oge sing soleh sing tiasa kempel di dunia dugi ka akhirat mudah-mudahan anjeunna oge ngingal gitu ningal maka pribados sadaya pamenta anjeunna keur waktos dimenang alhamdulillah parantos dilaksanakeun panantos dilaksanakeun mudah-mudahan anjeunna almarhumah da sakti acan 40 we sorina keterang masih keneh ngariung sareng urang sadaya ku ngariungna ieu mudah-mudahan doa ya Allah pangudikeun mudah-mudahan anjeunna teras oge urang di mana ngadoakeun anu parantos ngandurkeun maka anjeunna nyuhunkeun ka Allah ngadoakeun urang ngadoakeun anjeunna gitu maka urang sadayana lamun jarah itu minta pribados menghimbau ka putra khususna ulah ditinggalkeun jarahan hidung setiap Jumat sabab junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ngadawu man jaroni bi abawahi au ihdahuma ghufira lahum ma taqaddama min dambihi sahajal minus sok ngajarahan indungna atawa bapak setiap poe Jumat
maka ku Allah dosa urang dihampura teu kudu maca istighfar heula. Dosa urang diampuni ku Allah teu kudu maca istighfar heula. Kan urang ajar ka ibu urang rama urang babaratus kandunkeun setiap poe Jumat. Junjunan parantos janji ke urang sadaya. Jangan ngodok ngajarhan ibuna atawa rama setiap poe Jumat imanu bisa kurang dibaca surat Yasin kulhu salawat jeung sabangsana maka Rasul ngajamin ka urang sadaya urang sadaya bakal diampuni dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Bersih urang doa, bersih dosa urang. Jadi urang lamun maut bersih dosa, maka insyaallah urang sadaya salamet di kubur. Salamet di akhirat. Oke tepang junjunan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Seorang mau bisa selamat namun lain syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau tukang doraka dulu. Sholat bisa dipakai andal kenan, zakat bisa dipakai andal kenan, baca Quran bisa dipakai andal kenan. KBG hayang selamat jelema boro-boro dikubur dahar oge hayang selamat di dunia hayang selamat di akhirat hayang selamat illa bisyafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah orang sadayana selamat di dunia selamat di akhirat ku syafaat junjunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang sering maca sholawat, sering hadiri majlisna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah doakeun ku sararea oge pribadi sejengan niatan sedekah nu sok batin parantos dibahas ku putra. Pribados ieu sedekah diniatan ka para ibu bapak sadayana, mudah-mudahan ganjaranna sing nepi ka almarhumah. Mudah-mudahan ku ibu sadayana tiasa ka ambo. Ininya ayu mahal mah teu ngan hayang diambo teh tepane minimal sakali. Ku pribados sengaja ieu diniatan sareng putra, ieu mudah-mudahan ya Allah abdi nganiatan samampuhna ieu. Mudah-mudahan ku Allah sing dugi ka mantena sehingga mantena dicaangkeun di kuburna sehingga mantena diriukeun sareng karuhun anjeunna mustrola. Sudah diriukeun sareng junjunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke biasa di ngariung sareng keluarga, ngariung di sareng urang sadayana sehingga urang sadayana insyaallah ngariung dina riungan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Tak kitu dulu sadayana pribados parantos akan dirinya jeung pun bojo dapur priwasa apapun bojo rek ngantunkeun poe Jumat pribados parantos nyuhunkeun dihapunten kaluhur saujung rambut kada saujung dampal sampean pribados teu egois sok sanaos pribados kepala rumah tangga tapi banyak dosa ka anjeunna. Maka pribados parantos ikrar dina poe Jumat sadaya anjeunna ngantunkeun anjeunna geus sami sehingga anjeunna ge ngarangkul ka pribados waktu sarita. Didinya anjeunna ngarangkul ka pribados waktu sarita. Silih hapunten lahir sareng batin, oge silih hapunten sagala rupi. Anjeunna emang aya bahasa. Didinya bahasa anu terakhir teu nyarios ge ka pribados teh mama percaya ka bapa. Tos sakitu. Teu nyarios deui ti Jumat. Mama percaya ka bapa. Tos maka anjeunna bari ngantunkeun sugan aya pesen putra kedah kieu teh aya ngan aya pesen teh kanu kadua gitu. Neng masanten teruskeun sing nepi ka tahfidz Quran gitu. Supaya mamah cenah boga mahkota di mana? Di kubur sabab junjunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngadawukeun di mana urang gaduh putra terus ieu putra teh tahfidz Quran maka Allah nyadiakan mahkota bakal dipaparinkeun ka ibu ramana jaga di kubur. Doakeun oge putra anu kadua anjeunna kantun 11 juz deui mudah-mudahan anjeunna sing dugi ka hatam sehingga anjeunna janten cumpon naon dipikahoyong ku almarhumah. Tas sakitu rubina para bapak ibu sadayana pribados naukidan kana naon parantos dudugin tadi ku putra mudah-mudahan sadayana sing ikhlas salikna di dieu oge mudah-mudahan sadayana hadir di dieu sing leres-leres urang sadayana kanu maot sahawae sing jadi ibarat kanggo urang sadayana sebab urang suatu saat bakal mulih sapertos marang tenang. Amin ya Allah ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.